aing mah barudak kayaknya ka anu sok ngarujat Padedi nya ayeuna namanya wayahna lah ayeuna mah. Eureunnan ayeuna mun ngarujat Padedi nya lain naon ayeuna depan geus bulan puasa kitu nya. Eureun heula atuh. Menang-menang sabulan atuh tong ngahujat Padedi teh nya ame tentrem kitu nya. Padedi teh keur we Padedi mantep cenah digawe kitu nya. Jadi ulah saling menghujat lah antara apa pimpinan jeung pamimpin gitunya. Misalnya ulah hayang naon naonnya ngajadokeun batur gitu. Sok we digarawe. Jongjon we digarawe kaos Padedi nya loba anu ngahujat kumaha ge anggar we Padedi mah da ku bageurna Padedi nya tadi gubris anu ngahujat mah anggar we manehna mah digawe kitu nya. Eueuh remna manehna mah cara digawe teh batur rek ngomong kumaha ge jigana teh Padedi mah lamun jalan teh lampu merah. Jadi teh hayo we jalan gitu. Teu paduli batur rek ngaromong naon ge kitu. Beda anu jeung sok ngaromongkeun. Kalau lieur sorangan eta teh lain naon. Da bener sok aing mah eta teh yakin teh da kulantaran ngahujat teh kulantaran geus lieur otakna teh matak ayeuna mah wayahna lah nya. Ka sakabeh anu sok ngarujat terus ngomongkeun Padedi teh eureun wayahna ayeuna mah bulan puasa tong ngaromongkeun batur tong ngahujat batur gitu nya. Pokona mah eureun gitu maksud aing teh. Pokona mah ayeuna mah kieu lamun rek ngararopi teh kudu waktu pas magrib ayeuna mah nya beurang teu meunang gitu nya. Lamun isuk-isukna berarti jam 3 lah. Nah eta wayahna we rada dieureunnan ngopi teh kitu mun beurang mah. Tah mun penting mah sok lah gitu. Ya sakitu we nya pokona mah ulah ngaroromongkeun deui lah gitu. Jadi ulah puasa ya gitu lah nya. Menang-menang sabulan ulah ngomongkeun batur kitu nya. Ai geus sabulan terserah maneh geus kacuna malah nya nu penting mah bulan puasa ya mah kitu.